Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangki dieu simkuring sijaneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Gumilar karya Bapak E. Sukandar. Kamari teh tos direkam pala warginya tos beres pas diputer teh teu aya suaraan. Ieu na volumemikna teu ka ieu. Aduh, pala wargi hapunten nya, ini handeueul eta. Kumaha ieu lalakon Gumilar salajengna ulah ka mana-mana tetep manco di channel Kisah Tanah Sunda. Namung satacana dilajeng ka diulah hilap di subscribe heula nya channel YouTube Kisah Tanah Sunda sareng kanggo cadangan kin kapayuna namanya ngadamel eta channel YouTube Ki Demang Gunung Halu. Nah, tak acan di pedar dongeng-dongeng nama tapi insyaallah ke kanggo evaluasi kapayuna nya sapertos ratu jin teloheor diulang deui supados langkung raos langkung sampurna ti payun mapan saya aya ngarekam teh. Oge ulah hilap di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana nya sareng di share link na dibagikeun atuh mugi ya sing tiasa janten rencang anu ngahibur pala wargi sadayana nya bari masake geroh nyeuseuna rencangan ngabuburitna nya di kantorna di tempat ngajait di konveksi di perjalanan bari nyupiran pokona mahkum ka dulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraanana sareng ulah di ieu nya di skip iklanna etang-etang masihan udud we kanggo simkuring. Kumaha salajengna ieu lalakon Gumilar teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel Kisah Tanah Sunda Ki Demang Gunung Halu. Supados teu nyangkulong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun lalakon Gumilar bagian ka-50. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Sanggeus seubeung neuleuh beungeut-beungeutna ngong manehna nyarita sorana geueuman. Kaula jauh-jauh lunta ti ujung kulon, lain lantung tambuh laku lain ngalenggah sakaparan-paran. Tapi boga maksud rek mangmaleskeun kanyeri murid-murid kaula. Maksud tadi mah rek ngayakeun balitungan jeung jelema-jelema nu ngaranna Si Wijana Gatut Si Majid. Jeung Si Majid geus dilaksanakeun. Ayeuna karujung Si Wijana sakalian we barengkeun jeung nu geus ngabaringna sadua murid kaula. Hayo maju tiluanana, ieu kaula si jagur urang ujung kulon. Jadu mundur haram mujat lamun tacan leuleuh ngababatangna musuh-musuh murid kaula. Hutang uyah dibayar uyah, hutang pati dibayar pati. Moal sudah rasaning ati lamun teu nguyup getih harandika. Hayo maju. Barang Gumilar ngadenge susumbarna bah jagur nangtang ka manehna ngageuwat cengkat bari ngalesotkeun leungeun Nyi Arum anu tita tadi muntang pageuh kana pepeuteuyanana. Maksudna Gumilar rek asup ka pakalangan tapi teu kanyahoan pamurtala geus melesat manten miheulaan. Srog manehna pahareup-hareup jeung bah jagur. Hebat oge, tapi Andika mah rupana lain jelema anu dipikabutu ku kaula. Saha Andika? Cek bah jagur rada kaget mireungeuh rurupaan anu teu parok jeung batur
ieu mah es tuning pikasebeureun. Kaula murtala kuduna kieu pai. Pamurtala nerangkeun maneh bari ngajegah. Kieu pai mana kisila? Kieu pai alias si bongkok. Tembal pamurtala. Anak itu mah atuh teu salah anika maju teh murtala. Ogu aya balitungunana. Ceuk Bah Jagur bari merong teu ngiceup-ngiceup kawas nu hayang ngentelek kana rupana pamurtala. Iteuk hoena ngubeng luhureun sirahna hiji tanda yen manehna geus saya garek miheulaan narajang. Ngabalitungkeun kalakuan batur. Pamurtala teu kebat nyaritana lantaran hoe ujunganana Bah Jagur geus ngahiuk manten rek ngababukulu. Tong rusuh teuing atuh Jagur. Kelanan bere kasempetan kaula rek nyarita. Ceuk pamurtala bari ngalegotkeun awakna ka gigir miceun panarajang. Tadi nama hayang mawa ngadongeng heula sugan bae Bah Jagur teh bisa dibawa bener, teu murugul nurutkeun hawa nafsu jahatna. Teu perlu kabau-bau sungut murtala. Ya, kaulah si Jagur teu sudi ngadenge omongan ti musuh. Sakali maju taruhanana jiwa ngalaya. Bah Jagur kituna teh bari ngahiukeun di hewena. Terus nyescer badana pamurtala anu teu dibere kasempetan pikeun nyeunghap. Atuh pamurtala kokolebatan nyingkahan panarajang lawan tapi tacandaikeun males. Jagur, lalaki sajati mah moal palsu kawas andika. Hayang menang bari jeung licik. Aduh hayang oge anu si ihan jeung nu isi ihan deui atuh. Nu lemor jeung nu lemor deui. Ceuk pamurtala bari ngalikot ka gigir terus nguliwet kana tangkal kiara. Atuh habek bae tangkal kiara teh digebug nepikeun ka nyeblok tapak hoe ujunganana Bah Jagur. Lamun segeuna kana sirah teh moal teu bujrat bajret. Teu sangka geuning euy. Jago kadang usi teh jelema kecing leutik murih. Pantes kadodongesna siga jurig jarian. Ya murtala, ari ngarasa jago mah tuh kudu ngabalitungkeun pakarang musuh atuh. Lamun andika wani, sor maju ka hareup. Tapi mun andika mung dikirimkeun ka neraka, monang asal ayeuna geura mulur. Ceuk Bah Jagur bari ngahambatkeun deui iteuk hoena. Teteh bener Jagur, andika teh direta kabur. Temal pamurtala bari luncat nyingkahan paneunggel. Murtala, kaula mah tileleutik teu nyaho naon anu disebut direta kabur teh. Kaula tara menta dihampura jeung tara ngahampura ka singsa bae oge. Bari hiuk di hoe Bah Jagur datang na tigi girek nigas kana beuheung. Sorelat pamurtala ngejat bari sukuna ngahlang rek najong kana pigeulang. Tapi kalawan tapis pisan Bah Jagur ngan sakiceup ngarubah gerakan leungeunna. Heatuk hoe anu gedena meh sagede bitis teh ngahakan bincurangna pamurtala. Pamurtala ngajaul anu saterusna ngedeprek. Teungeulan musuhna karasa panas, perih, nyeri nyak serak kasakujur badan. Kurang-kurang namah moal bisa menyat deui ngan bubuhan ninggang kajago kolot anu lain sabong brong lain jore-jore atuh. Sakitu diteunggeul ku tanaga bobot 1000 kati teh bincurangna teu kerel-kerel ukur ngagempeng beureum. Neuleuh musuhna ngajoprak. Hiuk di hoe ujunganna teh dihembatkeun rek ngababukeun sirah. Ngabubukeun sirah. Pamurtala sanajan manehna masih keneh diuk rikat ngageser dina ulin pangonsai, gerakanana teu beda we ti buaya nyabet mangsa.
bareng jeung ngabeletukna panenggel Bah Jagur ngahancatane nepikeun kamulek ngebul atuh. Leungeun kenca Pamurtala ngacedakan pepeuteyan lawanna sedengkeun sukuna anu mangrupa buntut buaya teh ngajekuk ngahakan palipisanana disusul ku leungeun katuhuna nyayang kana beuteungna. Anu antukna sanajan sakumaha ngalingkirik andihina Bah Jagur teh ngajaul ka tukang sababaraha lengkah riuk beungeutna muringis nahan ka nyeri. Pugu da tenggelan-tenggelan Pamurtala teh lain sabong brong. Sanajan bener Bah Jagur ngawasa ilmu batu karang anu ngandelkeun kawedukanana, tapi tetela ilmu Pamurtala oge teu kurang-kurang ampuhna. Wedalan kandang wesi teh teu bisa dianggap remeh. "Waluh, udah ngajar sia Murtala," cek Bah Jagur ngagentak udang. Ngarasa kaget oge ku kahebatanana tanaka lawan lantaran saingetna manehna teh tacan ngarasa ragrag di pakalangan. Anu matak nguntup oge dumeh ceuk pangrasana mah moal pitandingeunana ngalawan kamanehanana teh. "Ceuk kaula oge, urang mah ngabalitungkeun urusan batur. Asa teu pupuguh lamun urang kudu ngadukeun kakuatan Jagur. Jalan wajar masih keneh molompong," cek Pamurtala sabisa-bisa ngelingan Bah Jagur sugan bae bisa dibawa badami. "Wos lahir teuing Murtala, ajalna dua murid kaula kudu ditebus deui ku nyawa." Bari hiuk Bah Jagur negelkeun deui hoena. "Kolebat teus!" Dua pigelang diadu. Tenggelan Bah Jagur ngeleweng semua kibeg sedengkeun Pamurtala ngerepeng leungeunna karasa sing sireumeun. "Hebat, hebat. Tapi tengah lu ngarti Andika bakal salamet Murtala. Tetep Andika bakal dikirimkeun ka neraka." Hiuk deui hoy ujungan teh rek ngababuk hulu. Kileuk Pamurtala miringkeun badana dina pasangan serong. Peurup ngajojo beungeut lawan. Ayeuna mah we teh nyolocos rek notok dada sarta leungeun anu sabelah di ngahiuk rek nonjok musuhna. Pamurtala rikat narik di leungeunna jingkrak ka gigir bari ngabadukeun sikun akan carehamna. Sakilat Bah Jagur neruskeun gerakan hoena deuk nyabet kana beuheung. Tapi tetela gerakan Pamurtala bisa ngungkulan kecepetan anu jadi lawana. Ngan sakilat jurus si samer nyawa teh geus miheulaan ngacedak kana hulu angen. Dibarengan ku ngalegot kagigir. Jakuk deui ngahanca iga burungna. Tapi Bah Jagur memang bener-bener kuat. Tenggelanana kalah terus mubat mabet neangan sasaran. Anu dina ngalawana kapaksa Pamurtala teh kudu meres tanaga ngagunakeun kakesitanana pikeun nyingkahan tenggelan-tenggelan musuhna anu moal boa ka cida hebatna. "Hayo, udah keterukeun pangabisa Andika Murtala." Hiuk deui panenggel Bah Jagur teh teu kanyahoan geus nyerepet rek ngababad suku. Pamurtala rikat luncat tapi panenggel musuhna terus nuturkeun rek kahanca cangkengna. Sakilat Pamurtala miringkeun badana diteruskeun ku ngajaul ke ngajauhan. Tapi panenggel Bah Jagur anu memang panjang hasil oge ngababuk kana dampal suku anu ngajadikeun Pamurtala ngudupruk labuh nangkuban. Brung! Tengah dago ditarajang deui, "Korejat!" Pamurtala udang, jeung luncat ka tukang. Serepet manehna mesat bedogna lantaran kajudi ngayunan musuh anu lain bantrak-bantrakeun bari lemor mah sarua we jeung sosoroh kojor sebanyawa. "Geuling jabut sih oge ayeuna mah Murtala." Bah Jagur ngeyehkeun bari hiuk hoena teh dihembatkeun deuk narajang Pamurtala. Sanajan ayeuna Pamurtala geus ngabar bedog panjang minangka imbanganana we ujungan musuhna, tapi manehna iatna taki-taki atuh. Saeutik oge temle ngajaga diri bisi kabeunangan. Sakilat ngalegotkeun awakna nyulusup ka handapeun hoy anu keur ngahiuk terus ngalingkah maju dibarengan ku ngarojokeun pedogna pikeun ngabudal badilkeun eusi beuteung musuh. Bah Jagur teu kira-kira ngaranjugna barang bireungeuh congo bedog anu rek nerobos kana kadutna teh.
ngagentak manehna ngabantingkeun awakna ka tukang anu satuluyna ngagunakeun ieu hoena ditunjelkeun kana taneuh pikeun ngajaul jungkel jumpali ka tukang. Nah Jagur, geuningan Andika mani jujung balikan kitu euy. Kawasieun modar. Lain Andika mah teu sieun naraka euy. Tumadak ceuk kaula oge. Urang mah ngan ngabalitungkeun urusan batur. Amatakna atuh naon ayeuna urang ngayakeun babadamian sangkan ulah nimbulkeun hal-hal anu teu dipiharap deui. Cing bek pikirkeun. Ceuk Pamurtala tetep ngajak badami lantaran manehna teu niat rek ngabinasa. Teu sudi kaula ngadenge omongan palsu. Udang soteh kadenge keur joli. Tapi lamun dilaksanakeun hartina kaula kudu serah bongkokan ka Andika. Wah, ya Murtala, si Jagur moal beunang ditipu deuleu. Temal Bah Jagur morongos, napasna ngahegak urut bieu jujum palikan. Teu beunang dibawa bener Andika mah Jagur. Saha nu hayang dibawa bener ka Andika ya Murtala. Bener ceuk Andika pikeun Andika. Bener ceuk kaula nya pikeun kaula. Kaula moal nganggap bener kana pamandangan batur. Tapi naon anu dilakukeun ku kaula eta bener kabeh. Ngarti? Ceuk Bah Jagur bari muih-muih itu hoena. Teteh lah Andika teh hayang bener sorangan. Hayang menang sorangan. Laku kitu teh sidik ciciren jelema sombong deuleu. Ceuk Pamurtala nyaritana ayem. Ya Murtala, di dunia moal aya jelema nu hayang salah, moal aya jelema nu leah-ngelehan. Tapi sakumna jelema kasup Andika pasti hayang bener sorangan. Kaula kakara narimakeun kana bebeneran anu disebutkeun ku Andika. Lamun seuk bisa mamatahan batu itu Tuhan nu ngajentul tukangeun Andika. Ceuk Bah Jagur. Bari hatena mah atoh dibawa ngobrol ku Pamurtala teh lantaran aya waktu pikeun nyeunghap. Bener-bener Bah Jagur ayeuna mah pinanggih jeung lawan anu tangguh. Kalawan teu ngalobakeun deui carita, ayeuna manehna ngarubah cara narajangna. Mun keur waktu tadi mah iteu hoena teh dicekel ku dua leungeunna, ayeuna mah cukup dicekel ku leungeunna anu katuhu pikeun ngulinkeun iteukna anu turus ngubeng narajang musuhna sedeng leungeun kencana oge teu cicing. Ngabarengan ieu hoena ku tenggelan-tenggelan anu pinuh ku tanaga ilmu batu karangna anu tumrapna ka Pamurtala kacida ripuhna. Teu beda we tinyang hareupan dua musuh anu kacida hebatna. Daek teu daek manehna ayeuna mah kudu leuwih lingas leuwih waspada nitenan jalana panarajang lawan. Awas Murtala. Hiu Bah Jagur muihkeun iteukna luhureun sirahna meunang 3 puteran. Hiu sewu. Sambranana terus nyuruntul rek ngahanca sirah Pamurtala. Tapi Pamurtala teu gugup, sakilat lep manehna dongko koleba. Trok. Poe ujungan ditakis 2 kali ku bedogna. Sebrut deui pedeupna ngablesat rek nimpug tuur anu jadi lawan. Puguh we teu kira-kira Bah Jagur ngaranjugna. Kaget lain memeueusan lantaran salian ti tenggelan ujungan bisa ditakis ku musuhna oge tuurna kaancam ku hiji timpugan anu maboa mata klocot tulang tuur atawa motongkeun sukuna. Bah Jagur teu miceun tempo, jorelat bae manehna luncat ka tukang sakiceup sabrut deui narajang rek ngahanca sirah lawan anu masih dongko. Tapi Pamurtala teu leungiteun akal, sakilat manehna malik bari ngacungkeun bedogna. Bah Jagur geus ngaranjuk deui bae lantaran congo bedog teh ayeuna mah rek nirukeun gerongna. Anu akhirna manehna kapaksa narik deui iteukna bari satekah pola ngacaul ka tukang. Tapi Pamurtala teh eleh rikat. Sakilat manehna ngarawel suku Bah Jagur ku leungeun kencana. Anu akhirna Bah Jagur teu bisa nahan kasaimbangan badana. Awakna ngakedebut huluna ti heula anu ngabeletuk kana batu sisi gawir. Korejat
Bah Jagur hudang deui. Ka nyeri dina sirahna geus teu dirasa. Nu puguh mah nafsuna kiwari tambah ngagugudu. Suburu teh manehna narajang ayeuna mah ngagunakeun gerakan lancah maung. Itek hoena ngubeng hareupeun dadana mangrupa gulungan cahaya hideung anu nutupan kana badana. Teu beda we ti hiji tameng anu hese pisan ditembusna ku panarajang lawan. Dina kaayaan kitu, Pamurtala mundur sababaraha lengkah, kaget anu lain lumayan sarta reuwas barang mireung gerakan lawan anu teu kira-kira hebatna teh. Hiu, manehna nyoba-nyoba nembus ku bedogna, beuki tamah-tamah ngaranjugna lantaran bedogna teh ngadadak meleweng. Hiu, dihembatkeun deui. Manehna ngagero semu-semu gugup lantaran bedogna teh kalah malik rek ngahakan beheungna sorangan lantaran kasabet ku itek hoe anu ngubeng dipuihkeun. Malah ayeuna mah geus mangrupa baling-baling anu kakuatan Allah batan wajah. Hayo Murtala, geura bijilkeun ilmu naon nu aya di andika. Ceuk Bah Jagur bari teu eureun narajang. Pamurtala teu nyarita atawa nembalan, manehna tetep balem nitenan panarajang lawana anu kacida matak bahayana. Geus karuhan kitu mah manehna oge teu wani di narajang. Gawena ayeuna mah ngancung cacing we mundur bari ngintip-ngintip pertahanan nu jadi lawana. Tapi Bah Jagur anu memang geus ngarti sakumaha kahebatanana Pamurtala, saeutik oge teu mere pisan kasempetan lawan pikeun males narajang. Pamurtala terus disedek geus moal dibere ampun, asal kena kana naon bae tantu bakal bujrat bajret. Kolebat, kolebat. Pamurtala babali cetan nyingkahan panarajang lawan, corelat manehna katukangan tangkal kiara. Ciluk, ba, cenah. Ku kituna teh maksudna mah rek ngabongohan, corelat deui katukangan Bah Jagur. Tacan ngalakukeun naon-naon oge Bah Jagur anu awakna geus katutup ku gerakan lancah maung. Kumuihna itek hoe anu mangrupa gulungan-gulungan hideung ngakentak malik nuturkeun gerakan nu jadi musuh. Mun dititenan mah ti kajauhan kacida lucuna, hiji cahaya anu kokolebatan di udag-udag gulungan buleud anu muih teu beda we ti muihna gilining kareta mesin. Sabot keur kitu, kolebat deui Pamurtala ngaplesat jauhna keur bari dibarengan sora anu ngawik-wik mata kukurayeun. Jeleng, manehna ngacegah bari dua leungeunna ngarangkadak luhureun sirah, masekon sarta pigelang-pigelang leungeunna ngeluka handap. Buukna anu panjang ririaban katebak angin peuting bari terus ngaluarkeun sora anu ngawik-wik matak nyentarkeun hate. Pak Guru ngaluarkeun ilmu simpenanana ieu mah ye. Akibatna moal teh hebat kira. Pair Pai alias si bongkok ngagereneng bari ngabiri-gidi. Ilmu naon kitu Pai? Aki sidik nanya bari ngaharewos. Pareak menta wadah pandi. Upami Pak Guru parantos ka desa teh aya bahan pimelangeun, nembe eta ilmu teh dikaluarkeun. Sareng upami si Jagur kiat nadahna, tetela anjeunna teh pinunjul. Waboa moal aya pitandingeunana teh. Tembal si bongkok bari panonna mah teu ngiceup-ngiceup neuteub Pamurtala anu jadi guruna. Murtala, urang sama tinung Bapa Andika. Lamun Andika mung dikirimkeun ka neraka marengan murid kaula si Darba jeung si Piong, mending talu asal nyembah we 40 kali. Bah Jagur ngagagak, hatena nguntup nguyup ka Pamurtala moal mahi meureunna ngalawan manehna. Pamurtala sakecap oge teu nembalan, manehna tetep malah mageuhkeun kuda-kudana. Tembong awakna oyak balukar kakuatan anu bicilna kacida hebatna. Sedengkeun buukna anu rambut teh ririaban katebak angin anu harita datang, sedeng sorot panonna mutuh matak paur.
Kitu oge Bah Jagur barang mireng kayaan pamurtala reg bae ngaraneg sakedeung igeg katembung awakna ngagigeg sedeng itek hoena masih keneh ngubeng luhureun sirahna. Sakedapan itu ieu silih pelong silih tetep kawas anu keur silih taksir anu moal boa. Ieu adegan teh tangtu adegan anu panganggesan. Mana anu bakal eleh jeung mana anu bakal unggul ku sararea anu nenjokeun harita tacan kataksir. Jorelat Bah Jagur narajang pamurtala anu keur ngajega sora ngawik-wik teh dianggapna hiji tanda yen musuhna geus ngadeuketan kana liang kuburna. Manehna geus ujub yen anu jadi lawana ayeuna geus moal bisa ngejateuy bakal binasa ajal ku leungeunna. Tacan oge Bah Jagur teh nepi pamurtala geus nyewuk mapagerakan musuhna kolebak cubudon dua cahaya diadu akibatna luar biasa jauh tina sangkaan pamurtala mecleng sababaraha lengkah baring gogolokokan ngutahkeun getih lalambaran. Bah Jagur nya kitu keneh ngajaul bari ngajumpalik jauh naker bari sarua ngutahkeun getih hirup. Beheungna tutung teu beda we tinu diduruk akibat gerakan koreak menta wadal. Cacakan lamun lain Bah Jagur mah pinasti atuh eta beheungna teh bakal pegat moal kuat nyangga panarajang pamurtala anu sakitu hebatna. Bareng jeung ngorejatna pamurtala Bah Jagur oge nguniang hudang red ka musuhna geus ngajega gajleng manehna luncat nyampeurkeun ka si jamian. Red deui ka pamurtala pok manehna ngagorowok tarik naker. Murtala ayeuna mah cukup saheula sakieu euy percuma diteruskeun oge tapi isuk jaga ninggeh teu kaula pasti datang deui pikeun nuluykeun hanca saha anu bakal unggul saha anu bakal asor urang tangtukeun di mana urang patepung anu kadua kalina. Geus kitu mah gajleng jorelat les bae kanu poek dituturkeun ku si jamian. Si Darba jeung si Piong anu ngagoleta geus taya nyawaan mah cul bae pada naringgalkeun ngajarpat di imahna Ki Bariji. Atuh nyapu gue Ki Bariji teh anu katempuhan bulu maung hedaik teu daek kudu mulasara. Pamirsa sadayana kakara oge sararea teh nyeunghap Juragan Sukarta jeung Panata anu titata ditenyingkah tina tempatna ting koloyong nyampeurkeun gundukan Aki Sidik sapara kanca. Sadatang-datang teh Panata mah jol kawawak bae ngamek bari nyarekan ka Gumilar nyebutkeun lalaki tegableg cedok teh mah ngadon nyiksa kaneng nani di tempat panglalajoanan. Ai leles kitu jang uung asana teh piraku teuing ah. Aki Sidik bari ngareret ka Gumilar saeutik oge teu percaya. Mustahil Gumilar boga kalakuan nu sakitu hina nistana. Teu pisan-pisan Aki. Mung tadi teh Neng Nani ngagugujeg maksa ngajakan ameng ka abdi. Asa piraku deui atuh Ki, pan abdi ge sareng Nyi Arum. Upami kedah digugu mah pan abdi teh gaduh bojo. Bohong sia. Walinya dulu. Neng Nani mah putra menak turuh Raden. Paling-paling oge sia nu rek ngalakukeun kurang ajar meureun. Ceuk Panata ngagantawang bari cebet bae nampilingan ka Gumilar. Biasa ditaroskeun tah saksina oge pun bojo sareng Arman. Gumilar nembal tapi teu daekeun ari ngalawan mah. Kelanan ulah waka ngaganggu ngagugu nafsu atuh. Ieu budak teh pan aya bapana. Cuki Parta nyeureudeg rek ngajewang Panata ngan teu tulus lantaran kaburu dihuit ku Aki Sidik. Alah, emangna di dieu teh sieun? Hayo sia Gumilar ngaku. Bener sia teh geus nyiksa Neng Nani ha? Eta Panata ngaheati rek nampiling. Tacan oge bek
palawarginya sarareang haranyug atuh lantaran aya nu ngagaur kolebat jung maung sancang anu sakitu gedena nyaeta si Colat luncat ka deukeut Gumilar gaur disada deui bari nyanggereng ka Panata malah suku hareup mah geus ngaronjang kana dada Panata. Ti ditu mah meureunnan pangmeunangkeun ka Gumilar teh. Dumeh Gumilar tadi kumanehna ka tembong waktu ditampiling ku Panata teh teu ngalawan. Colat, ulah ganggu Colat. Gumilar ngagero. Kolosot we si Colat teh ngalesotkeun suku hareupna. Gerem disadaliri, lenghoy, gogna gog gigireun sobatna. Beungeutna mah tetep merong ka Panata. Bahagia Colat, cager. Gumilar bari ngusap-ngusap sirahna. Gerem si Colat teh nembalan. Gue kabeh anu aya di dinya, nu teu ngayek ieu atuh. Nyi Arum mani nyulusup kana dada salakina, komo Panata anu tadi nurek dikerekeb mah sajabana ti calana cemblong teh alatan ngadadak beser, oge bujurna ngadurutut jeung bukurna balawargi. Ku kasieun mah sagala oge sok ngadadak robah ingetan, robah kalakuanana, ingetan ngadadak pikun kalakuan jadi kawas budak, seperti kaayaan kolot-kolotna Gumilar harita. Si bongkok malah pamurta lapisan anu dina tingkat ilmu panemuna beunang disebutkeun luar biasa oge. Kumireungeunna si Colat ayeuna mah teu burung we kabeh oge pada ngayek-yek ngarempeyek. Bujur kokompodan awak ngadeg-deg teu beda we tinu keur muriang cengar cengir silih reret seuri mawur bangun anu teu hayang bari samarampa samarpola. Geus puguh juragan manor besar Sukarta jeung Panata mah malah anu disebut pandeuri mah apa nepikeun ka ngapayabah kawas budak anu keur indah kababayan dina calana. Ngan aki sidik anu tetep pangerteh ukur nyiak meusan ngarasa paur kumireungeuh ranggetengna huntu sarta sihungna si Colat anu lalencob sareukeut. Mangkaning harita teh sasat tinggal perewek bae nyasaak awakna Panata ngan untung kaburu dihulag ku Gumilar. Aya naon Colat? Apa ranjeun teh? Sok ngareuwaskeun ari datang teh nya. Gumilar nyarita bari ngusapan hulu maung bangun deudeuh nakeranan. Gerem si Colat teh nembalan lirih. Beungeutna nu tadinya hareup sagemleungna ka Panata ayeuna mah ngalendotan kana tuurna Gumilar anu keur dongko. Buluna ngagaris kana leungeun Nyi Arum anu keur muntang pageuh bari ngasupkeun sirahna kana dada salakina ari gasruk teh. Ari gurubug we Nyi Arum teh ngagurubug bari muntang kana beheung Gumilar. Ih kaditu cenah sarta beb teu nyarita deui bari ngapirigidig. Beungeutna napel dina beheung Gumilar badis we budak ogo anu keur diais ku indungna. Nyi Arum ge nya kitu bari muntang teh sukuna mah morongkol. Naon atuh ari yuyum? Moal naon apaan teh sobat akang cek Gumilar bari ngarenyu ngarasa lucu meureunnan mireungeuh polahna Nyi Arum. Ih alimah sieun bari grewek bae ngegel kana beheung Gumilar. Aduh Gumilar ayeuna mah anu ngagurubug. Naonan ieu teh yum make jeung teu kebat Gumilar nyaritana kaburu bab ditungkup bibirna ku Nyi Arum era beuneunan sieun kadengieun ku batur. Gumilar eungapeun tapi Nyi Arum ulah boro-boro cengkat nembalan oge henteu malah muntangna teh kalah beuki ti pepereket we tina kacida ngarasa sieuna. Sanajan nya si Colat teh sobat salakina manehna mah tetep bae sieun. Kasalakina bager sote da kabatur mah tacantang tu ngaran-ngaran sato galaktea sok ngrekeb manusa. Nuhun Colat,
Dipanggihan mah ngan wayahna ulah lila-lila nu sejen sarieun euy. Cek Gumilar nyarita deui bari teu boleh ngusap-ngusap pundukna si Colat. Gerem, gerem si Colat disada. Curung kunung awakna ngacurung kunung buluna muriding kebat ngabatek awakna. Wow, calanga parinyang hareup ka panata anu keur aniprek berat ku calana. Huntuna anu lalencop disangerengkeun huluna gudagi deui sedengkeun suku hareupna nu sabelah teureureuh ngoetan taneuh nembongkeun kuku-kukuna anu sareukeut sarta ngarelu. Mun bisa ngomong mah cara manusia meureunan, si Colat teh nembalan moal waka nyingkah lantaran tadi neuleut tingkahna eta jelema teh ngaguna sika kanu jadi sobatna. Moal naon Colat? Tadi mah eta teh heureuy lain sanyana. Cek Gumilar nyarita deui kawas nu surti kana polahna si Colat. Geus ayeuna mah geura balik kang urang. Lain ngajurung lakunya ngan bisi kumaha onam. Keun ke hayang seubeuh tepung mah kaula rek nganjang ka tempat Andika. Ayeuna mah wayahna we nya. Ieu para mitra kaula hariwangeun. Cek Gumilar bari nepak bujurna. Gerem, gerem si Colat nembalan diri. Curung kunung hudang malika Gumilar bari ngalendotan kana sukuna tuluy mencerong ka panata. Lagedai, lagedai manehna indit ngalenghoy. Palebah panata manehna nyanggereng bari ngagereng minangkana mah ngancam meureunna. Corelat kajung bae luncat kanu poek, les bae teu katemong, teu kadenge korosak-korosakna acan. Geus kitu mah kakara sararea ting kulisik bari ngarenghap narik napas panjang. Cekes kadenge dehemna lumayan rada ripuh oge salila-lila hemegek amekan deh. Ngan panata si hampang leungeun anu teu usik malik lantaran berat meureunnan ku momotna. Katamah bieu basa si Colat ngagereman tea beuki tambah-tambah ngaburusutna atuh ongkoh di lelemutan mah geus ka mana boa eta teh. Geus asagep we punukna ditekuk mau. Aduh, wauna naonnya ieu teh? Saha nu medut menika bina-bina teuing ih. Cek Mang Deko ngejat bari mencet irungna. Temong ayeuna mah kumisna geus centang deui, hopan baplang kumisna teh sangga dulang. Kaduhur ayeuna mah basa datang mau mah kahanapan. Tadi mah keur aya si Colat mending ngulapes teh watir. Mau ponoan. Cek si bongkok bari milu ngejat, sorana ngirung kakara ayeuna mah kaambe meleding, tadi mah da katungkulkeun ku kasieun meureunnan. Ih, sok ngaributkeun Pak Ima. Ai, kumaha atuh salajengna urusan pun incu teh juragan. Cek Aki Sidik saterusna malik ka juragan Sukarta. Kedakat teterasan bandik. Atau suwe ulah aya rahmat kamalena. Ku kitu teh mah juragan Sukarta teh sabenerna teu yakin teuing yen Gumilar kitu peta kanu jadi anakna. Kaduana deui piraku atuh ngarasa teu paur ku tindakanna si Colat engke. Moal aya gentar kakaitan juragan. Cek Aki Sidik ngayakinkeun. Teu aya panginten bandik. Tadi oge kuring mah rada sang Sri bawa bilih pun anak akon-akon. Mung lepatna teh ieu pun lanceuk rusuk teuing. Duh, nyuwunkeun dihapunten we kasadayananya. Juragan Sukarta tungtung nama nyalahkeun ka panata oge satuluyna sasadu ka Aki Sidik maksudna mah menta dihampura ka Gumilar. Nya langkung nuhun atuh juragan. Berkawis eta mah sami-sami abdi oge nyuhunkeun dihapunten da jalmi mah ingguning tempatna kaluluputan. Tara aya anu salamina lempeng tur bener da sanes jidar atuh. Sok aya bae we codekana teh. Nu mawi aya hukum pasangan oge nya eta aya hade aya goreng. Cek Aki Sidik bari miheulaan nyolongkrong ka juragan Manor Besar Sukarta jeung panata anu masih keneh aniprek dina taneuh da candaikeun cengkat.
atuh saterusna dituturkeun ku sararea pada sungsong sasalaman. Geus kitu mah henteu ngalobakeun dicarita, bring bae sararea budal tidinya Aki Sidik sapara kanca muru bedengna paraksa bari mapah pamajid anu geus igeg-igeg teu matak hariwang teuing ayeuna mah. Juragan Manor Besar Soekarta jeung Panata ayeuna mah langsung muru ka bedengna, tapi jalana malibir nyingkahan jalma-jalma anu loba matakna susulumputan balikna teh lantaran beuneunan boga kaera. Sedang di tempat pakalangan ngadu hayam geus comrek ti iseun, tinggal oborna we anu masih ngabebelah hurung kene. Di jero imah Cinekul Kibariji jeung pamajikanana ngemitan anu ngajolor duaan, jadi manehna anu katempuhan kudu ngurebkeun mayit sadua-dua. Sadatangna ka bedeng, derek-dek bae Gumilar teh ngadongengkeun kajadian tadi waktu keur dipanglalajoanan, nyaritakeun kalakuan Neng Nani anu akhirna nungtun pasendatan jeung Panata. Rupana bae Neng Nani teh ngahaja bebejana teh nu lain-lain anu sulaya jeung kanyataanana kajurung ku hate anu hasud lantaran kahayangna teu kalaksanakeun. Sabot keur ngadarongeng, anak gurutuk teh tatangga-tatanggana paralik di panglalajoanan ribut hari wus-wus majarkeun teh maung sancang si colat ngaranjah ka tempat raramean ngadon nyerbu tukang sate nyokot ping-ping domba nage sadua-dua. Tapi teu kabejakeun aya korban manusa mah iwal ti anu keur barang beuli saurang sukuna ngarumpak pameuleuman sate. Tukang sate naweh sirahna benyut lantaran tikus rukana paso wadah cai pangumbahan. Lantaran waktu rek nyumput teh atawa rek lumpat sukuna tiku dawet kana sarungna anu ngadadak udar anu saterusna ti juralit sirahna teuleum kana paso pangumbahan piring. Atuh teu kira-kira Gumilar teh rareuwaseunana teu ngalobakeun deui carita brecet bae manehna muru ka pabrik bari sakalian rek nganterkeun Aki Sidik, Pamurtala jeung si Bongkok Marilu lantaran rek meuting di imahna Aki Sidik. Ngan Kirasim jeung Kisabri maranehna mah duaan bebeja ka Pamurtala ngan kereles bae duka ka mana. Taksiran mah rek ngadatangan tempat-tempat main pikeun ngadu untung bari ngadaguan datangna beurang. Sadatangna ka tempat raramean anu tadi balira teh ayeuna mah geus rempeg deui sanajan sigana teh boh anu ngaramen boh anu keur lalajona bari rada cungas cingeus sieunun si colat datang deui. Tapi tetela korban manusa mah eueuh lantaran maksudna oge si colat teh ngan ukur neangan hakaneun ongkoh deui ka manusa mah tara daek ganggu deui ayeuna mah. Sanajan sato manehna oge ngarti yen manusa teh sajenis sobatna teu gana-gana ngaganggu ari teu perlu-perlu teuing mah. Torojol Arman ngahaja dititah nyusul ku Nyi Arum pikeun ngabaturan Gumilar, atuh bring wae sararea kaluar ti wawangunan pabrik muru ka imahna Aki Sidik, diulah-ulah oge keukeuh Gumilar teh hayang nganterkeun. Ongkoh deui diajakan ku Pamurtala anu ayeuna mah geus mimiti kataji ku Gumilar teh hayang samemena meureunnan ngobrol anu pikeun Pamurtala mah Gumilar teh geus kauji atuh lain jelema jore-jore boa tingkat pangabisana maluwih luhur tibatan manehanana panan geus kabuktian waktu dicoba basa sasalaman teh atuh tadi kabireungeuh ku panon pribadina waktu Bahja gorek maragatkeun pamajid apan nepikeun ka ngacarig jeung lantaran ditakis ku Gumilar sedeng Gumilar mah teu naon-naon tegedag bulu salambar. Can deui ayeuna nya katingali ingwanana mah hiwal maung sancang atuh eta cawara kahot teh nya Pamurtala buki we takjub ka Gumilar teh palawarginya. Balik di imah Aki Sidik geus rada puting pisan malah karesmenan di pabrik oge geus loba anu teu main. Jalma-jalma ayeuna mah ngagulung di panggung wayang golek anu ditanggapna nepikeun ka berai beurang. Harita teh dalangna kayat nyaeta dalang Bintang ti Garut, ari ronggengna Nyi Mene juru kawih kasohor zaman harita anu matak dedengieun geureuleuh-geureuleuhna teh.
Kolot-kolot masih keneh ting gelenut ngadarongeng sing horeng Bahdira jeung paraksa keur ngabadamikeun perkara Arman anu aya patula patalina jeung Nyiningsih. Memang ti beurangna Arman nyarita ka indungna menta supaya buru-buru diuruskeun pikeun nanyaan Nyiningsih ka indung bapana di Cipacing. Anu akhirna sararea sapamadegan. Minggu hareup sararea rek ngabring ka Cipacing nanyaan sakaligus terus ngajadikeun jeung nangtukeun walimahna maksudna mah moal dilila-lila deui. Pokona mah asal salamet ginuluran karahayuan ulah kirang naon-naon Arman jeung Nyiningsih ngadahup. Euleuh palawargi sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui cag urang tunda di Hanjuang siang urang teuneun di handeuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.